ulahnya pira ke nu leutik. Moal disebut 1 juta mun eueuh 50 perak. Moal disebut beunghar mun eueuh nu miskin. Moal disebut pinter mun eueuh nu bodoh. Nya kitu deui, moal aya pajabat mun eueuh rahayat. Najan leutik tapi ulah disapirakeun, sabab bisa mangaruhan anu gede. Urang kudu sadar yen hirup teu bisa nyorangan, butuh jasa nulian, butuh jalma gede, butuh oge urang teh jalma leutik. Reungit leutik oge bisa mangaruhan hirup manusa, najan leuwih gede ti manehna jeung leuwih pinter. Sok we pikir, kulantaran loba reungit, gawe kaganggu, sare teu tibra, malah loba kajadian jalma gering kulantaran reungit. Hayu urang babarengan nafakuran hirup, sangkan aya dina katentreman. Ulah nyapelekeun anu leutik sabab urang oge sabenerna mah leutik. Nu namina manusa teu aya nu sampurna, nu beunghar nu miskin sami wae. Anu aya ulah ngahina kanu teu boga, kanu leutik ulah nepi ka nincak, kanu susah ulah mandang ku sabelah. Darupa ukur pupulasan, harta ukur titipan, kasampurnaan angin kagungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.